Indonesia Channel, berjumpa lagi dengan channel kami. Bantu kami dengan subscribe, like, tonton dan bagikan ke yang lainnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi witan abdi ngaos kana ieu kitab Qudulujen kalaya nyebat asmana Allah subhanahu wa ta'ala, sifatna Allah Ar-Rahmani anu mapari nikmat agung di dunia sareng di akhirat. Sifatna Allah Ar-Rahimi anu mapari nikmat alit di akhirat hungkul. Wa qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ngalajengkeun kajian kitab kamari muqaddimah aya 2 bagian. Ayeuna urang mertelakeun pasal-pasal nu aya hubunganana sareng rumah tangga. Sareng orang Sunda malaki rabi. Mudah-mudahan ku ngaos ieu kitab rumah tangga urang atanapi calon mempelai tiasa langkung utama dina kahirupan rumah tangga. Al-faslul awwalu ari ieu eta pasal nu kahiji. Bibayanin ieu pasal nu kahiji merterakeun hukuk kil jaujati, pirang-pirang hak keur nu jadi bojo, al wajibati anu janten kawajiban, ala jauji kanu janten carogena. Hak teh sesuatu anu didapat, aya kewajiban sesuatu nu kedah dikaluarkeun. Lamun hak nu janten istri bojo, maka sabalikna janten kawajiban nu janten caroge. Wah engke ge sabalikna aya hak nu janten caroge anu wajib dilakukeun ku janten istrina. Dina pasal kahiji ge musannif mertelakeun hakna, pirang-pirang hakna istri di carogena. Qala parantos ngadawuh saha Allahu ta'ala, Allah anu maha luhur, fi suratin nisa'i, yadawhan Allah ayatina surah An-Nisa. Kumaha saur Allah, wa anshiruhunna, ieu parentah ditujukeun khususna kanu janten caroge. Wa anshiruhunna kedah ngarejeungan, kedah bergaul anjeun ka pamajikan anjeun, kudu mempergauli anjeun ka pamajikan anjeun bil ma'rufi kalawan sae. Anu kaeta pergaulan teh bisa nenangkeun nentremkeun ngalindungi anu janten bojo. Aya bil adli tegasna mah kudu adil anjeun. Bil mabiti dina mondok atanapi tina meutingan. Ieu mah bilih aya caroge anu gaduh 2 bojo. Jadi kudu adil. Adil sanes gaduh makna sarua, tapi adil teh makna di dieu mah kudu bisa urang nempatkeun sesuatu pada tempatnya. Wa nafaqati sareng kudu sae anjeun dina mapari nafkah. Kedah ngutamikeun urang ngamapari nafkah. Bahkan caroge kedah gaduh perhitungan dina tiap dinten nafkah anu kedah ku anjeunna dikeluarkeun kanggo memenuhi kewajiban
utami nama kewajiban keluarga orang ibadah. Sanaos jadi perdi kudu memenuhi nafkah secara maksimal, tapi caroge dianjurkan maparin nafkah anu layak sesuai kemampuan kekuatan jantan suami. Wal ijmalis sareng kedah sae aranjeun pil qauli nalika ucapan. Jadi kedah sae ucapan kana janten bojo ulah sampai ngeluarkan ucapan nu sifatna laknatan, hinaan, atau napi intina mah ucapan anu matak ngarahetkeun manah nu janten istrina. Wa qala sareng ngadawuh Allah Subhanahu wa taala fi suratil Baqarah dina surah Baqarah, walahuna sareng eta tetep kapamajikan aya hak alal ajwaji tina pirang-pirang salakina, mislul ladzi saperti saumpamana hak lahum ka eta salaiki alaihinna nu wajib dipamajikan, minal huquqi tina pirang-pirang hak bil wujubi anu wajib. Dua-duana di pandangan Islam gaduh hak, dua-duana gaduh kewajiban. Lamun orang nuntut hak, maka orang kudu ngalaksanakeun kewajiban. Boh dicaroge eta napi di janten istri. Wastihqaqil mutalabati sareng nganyatakeun kana pamintana meminta hak atas keduana kitu maksudna. Alaiha keta pamajikan la fil jinsi lain karena dina jenisna sanes urusan jenis kelamin bil ma'ruf tah nganyatakeun hak anjeunna teh wa istri bos caroge teh kalawan cara anu sae nyari mabili aya diantara salah sahiji kaduana boh suami boh istri anu teu bisa ngaparinkeun hak atau nunaikeun kewajibanana secara maksimal. Jadi kedah saling ngerti, saling memahami, karena teu sadayana bahwa suami bahwa istri tiasa nunaikan hak sareng kewajibanana nurutkeun kemampuan, nurutkeun kahoyongna masing-masing. Haibima tegasna ngalakukeun cara atau perkara yustahsanu anu diitung-itung sae eta perkara syar'an mungguh syara. Jadi sae na rumah tangga mah kadah cek syara nuturkeun papagon agama. Min husnil isyrati tina saena reurejeungan babarengan rumah tangga kedah sasae mungkin. Watarkil daruri sarang ninggalkeun kamudorotan, hindari kamudorotan rumah tangga boh tina ucapan atau napi tina tingkah. Minhum ti pirang-pirang caroge wa minhunna sarang pirang-pirang istri. Duanana gaduh kewajiban ninggalkeun perkara anu mudarat, ulah sampai ngelakukan hiji perbuatan anu matak madarat ka salah sahijina atau napi kadua-duana. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma saparantos ngadawuh Ibnu Abbas mugi mapaleun dedu Allah anhuma ka Ibnu Abbas sareng karamana. Makna zalika sareng ari manana cara anu ma'ruf eta diibaratkeun kieu nu ma'ruf nu sae teh. Saur Ibnu Abbas. Ini ahibu ini sanyana ari kaula. Ahibu mika cinta kaula antajayana kana ngagindingan kaula. Limroati kabojo kaula. Kama tuhibu sapertos mika resepna ieu bojo antajayana kana gegindingan atanapi berhias li kanggo kaula. Jadi lamun urang resep
ningali pamajikan urang berhias, maka urang ge kedah berhias. Ulah sampai ke aika pamajikan atau napi ka coroge nuntut kudu rapi, kudu bersih, kudu sengit, aya diri urang teu kitu. Wali rijali sareng eta tetep kanggo pameget alaihina ka pirang-pirang bojona darajatun ari ngagaduhan derajat anu langkung luhur. Pameget derajatna di sisi Allah dipaparin satu tahap derajat anu langkung utami. Aya fadilatun tegasna mah ngagaduhan kautami ini pameget fil haqqi dina hakna eta caroge min wujubi taatihina dina wajibna taat istri lahum ka carogena. Pameget dipaparin kaluhuran ku Allah tanggung jawab, kaluhuran derajat, margi pameget gaduh tanggung jawab nu langkung abot tinimbang istrina. 5 pikeun perkara dapanguhu anu parantos nyerahkeun ieu caroge ilaihina kabojona mina mahri tina mahar. Diangkatna derajat pameget karena pameget kedah ngaluarkeun di antawisna mahar kanu janten istrina. Waliin faqihim kaduana pameget kedah nganafkahan, ieu alasan maka pameget dipaparin tanggung jawab langkung ageng, punya derajat lebih tinggi supaya ditaatan kuna janten bojona. Fi masalihinna dina pirang-pirang kamaslahatan istri. Segala perkara-perkara nu maslahat kanggo istri, boh raksukan, boh nafkah, boh mahar, boh tanggung jawab akhlak, boh ngadidik, eta dipasrahkeun ka janten pameget. Ruwiyani Nabi sallallahu alaihi wasallam parantos diriwayatkeun ti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu saestuna Kangjeng Nabi qala nyarios fi hajjatil wada'i dina nalika anjeunna ngalaksanakeun haji wada aya akhir hajihi tegasna mah akhir hajina Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahwa sareng ari ieu haji wada hajatul jum'ati haji anu dilaksanakeun ku Kangjeng Nabi sareng para sahabat dina dinten Jumat. Badaan hamida saparantos Kangjeng Nabi muji ka Allah ka Allah ta'ala nu maha luhur, wa asna sareng ngalem berharap Kangjeng Nabi Allah alaihi ka Gusti Allah. Wa wa'adu maka mapari nasihat Kangjeng Nabi ka para hal hadirina, ka para anu hadir utamina sahabat, khususna ka sahabat umumna kanggo urang para caroge. Kumasal Kangjeng Nabi ala kudu inget ku anjeun, kudu diperhatikeun ku anjeun. Aya tatabbahu tegasna mah kudu eling, kudu nyaho aranjeun kabeh. Ya kaum hai kaum Kangjeng Nabi dimayalki dina perkara anu tos dipasrahkeun yang tais nama istri ilaikum ka aranjeun. Wastausu kudu bisa nganasehatan anjeun, kudu bisa ngalakukeun kewajiban anjeun binisa'i kalawan nisa khal khairan kanu kasayan. Hartosna pameget kedah nunjukkeun nganasehatan kanu janten bojona kanu kasayan. Karena tuntutan ieu maka pameget wajib terang atau napi uninga ilmu agama atau napi ilmu akhlak, ilmu agama sareng ilmu dari agama kudu mapan. Al bauli ta'diyah kalawan bakna ba'li ta'diyah ai ikbalu tegasna mah kudu narima aranjeun kabeh wasiati kana wasiat Kangjeng Nabi fihina pikeun pamajikan aranjeun. Wa malu kudu ngamalkeun anjeun biha, kudu aramal anjeun biha ka pamajikan anjeun. Warafaqu bihina
sedang kudu sareng kedah welas aranjeun ka pamajikan, kudunya kudu sayang ka pamajikan. Wasinu sareng gawe sae midamel kasayan aranjeun ka pamajikan. Isyratahuna kana ngarejengan anjeun ka pamajikan, nalika anjeun sasarengan sareng pamajikan hidup berumah tangga. Wasiat Nabi Agung kanggo istri, hiji urang kedah welas nyaah deudeuh, kadua urang kedah gawe sae dina rerejengan tina sosial urang rumah tangga. Fa inal wasiata maka ari saestuna wasiat caroge bihina kana janten istrina akadu eta penting pisan. Naon margina didha'fihina kumargi istri mah dipaparin kudrat anu lemah, boh lemah tina tanaga, boh lemah tina ilmu, boh lemah tina sagaling perkara anu teu bisa dilakonan kun janten istri. Wajtiyajihina sareng butuh istri, tah kumargi istri kudu butuh pengayoman urang, margi istri teh butuh ilaman ka jalma utami nama kalalaki kacaroge yakumu anu bisa ngadegen, anu bisa maparin, anu bisa mengayomi kana biamrihinna kana urusan aranjeuna. Wa fi nasbi khairan sareng eta tetep dina nasab lapat khairan. Wajhani aya dua wajah, ahaduhuma ari sahijina tina wajhani eta annahu sanyana ari lafaz khairan maf'ulun istausu jadi maf'ul lafaz istausu li anal makna karena sanyana maknana eta if'alu kudu migawe aranjeun bihina ka pamajikan anjeun khairan kana kasayan. Wasani sareng ari maknana wajhani nu kadua eta maknahu maknana khairan eta iqbalu kudu narima aranjeun wasiati kana wasiat kaula waktu sareng kedah ngadatangkeun aranjeun ka papajikan anjeun khairan kana kasayan. Ieu tafsir nusanes bahwa makari lapad khairan eta mansubun dinasabkeun bi fi'li mahdzufin kalawan fi'il anu dibuang kakali saperti dawuhana Allah taala nu maluhur wala taqulu sareng urah nyarios aranjeun salah satun ari Allah teh tilu intahu kudu eureun aranjeun tina ucapan yen Allah tilu khairan lakum eta langkung sae keur aranjeun ai intahu tegasna kudu eureun aranjeun anzalika tina nyebat Allah ayat tilu waktu khairan sareng kudu ngadatangkeun aranjeun kana kasayan. Fa inna mahuna maka arisanyana istri eta awanin Kangjeng Nabi waktu khairan wasiat Kangjeng Nabi nu salajengna ka janten caroge nyaeta kudu ngadatangkeun aranjeun kana kasayan tiasa dalam bentuk harta, tiasa dina bentuk ilmu, tiasa dina bentuk agama, tiasa dina bentuk kabagjaan. Fa inna mahuna maka arisanyana istri eta awanin lir ibarat tawanan anu kudu dijaga aya tina pananggung jawaban urang sadayana. Ai asyiratun tegas nama tawanan istri teh indakum di sisi aranjeun kabeh hartosna nu kedah ngaping bojo urang teh nya carogena. Fa awanin maka lafaz awanin binuni maksuratin kalawan nun anu dikasrohkeun eta jam'u aniyatin awanin teh jamak tina lafaz aniyah tawanan berarti awanin mah pirang-pirang tawanan. Wahya sareng ari tawanan aniyah awanun bisigati eta kalawan sigot muntahal jumu wa inna makila sareng pasnya diucapkeun naon lil mar'ati eta tetep pikeun istri
Aniatun ari istri teh lir ibarat boyongan tawanan. Naon margi boyongan di annaha karena sarna sanyana bojo urang eta mahbusatun anu ditahan kala asiri seperti tawanan inda zauji mungguh caroge atau di sisi suamina. Jadi tong ngamana tawanan dari tina bentuk seperti tawanan anak dan tina katentaraan. Maksud dia pengarang kitab dari ibarat tawanan teh kumargi istri terus diikat kuno jantan carogena, maka hakna nu tadina urusan ramakna jadi urusan orang, artinya orang kedah ngurus. Dari ibarat manuk nu tadina anjeuna milarian kadaharan nyarira ku sabab di kurungan ditahan ku orang nganggo kurung manuk, maka eta manuk sagala kebutuhanna jadi tanggung jawab anu ngurusna. Wa fil labdin sadang dina lafat fa innahuna maka saestuna istri awarin eta lir ibarat di taranjang birroi kalawan nganggo ro jam'u ariyah nyata jaman lafat ariyah. Fa innar rijala maka ari saestuna pameget eta akhadhu tiasa nyandak pameget hunna ti istrina bi amanatillah tah bojo urang teh mangrupikeun amanatna Gusti Allah. Laisan teu aya kalakuan Aisyah nu tegas nama kalakuan tamlikuna ngamilik aranjeun sadayana tah walaupun istri urang ditikah kurang tetap sanes milik urang tina bentuk jasad sareng ruh nama. Jadi urang mah hakul manfaat ngabogaan hak teh hak ngamanfaatkeun kabisa atau manfaat ngamanfaatkeun kabisa istri atau kalawihan istri, tapi ai milik mah tetap istri mah milikna Allah. Kuno kumargi milikna Allah maka orang teu kenging berbuat sesuatu anu matak nahina kanu ciptaan Allah. Tamliquna ngamilik aranjeun sadayana minhunna ti pamajikan sayan kana hiji perkara goere dalika kana salian kasayan ail khairi tegas nama kasayan ila ayatina angin lamun migawe ya istri lamun aya istri migawe bifahisyatin kana kawonan aya nusuzin tegas nama nusuz secara taat kanu jantan saroge mubayyinatin anu teu taat teh dilakukan secara jelas kasaksian atau ketingali atau nembrak sanusuz aido khiratin tegas nami damel kaawan anu terang-terangan bi ando harot kalawan jelas naon imaratuhu tanda-tanda nusuzne awewe. Namun istri ningalikeun bentuk ketidaktaatan kana jantan saroge fa in fa'alna maka lamun midamel istri bi an adharna kalayan jelas ieu istri anusuza kana midamel nusuz maka tindakan nu jantan saroge fahjuruhunna maka kudu nebihan ngareheng aranjeun ka pamajikan anjeun anu nusuz fil madoji dina tempat sare berpisah karena istri ngalakukan tindakan tetaat. Ai itizaluhuna tegas nama kedah narebihan aranjeun ka istri nusuz fil firasi dina tempat tidur. Watruku sareng kadang ngajauhan caroge madoji atahuna kana tempat kulem bojona ayeuna tegas nama kana sare mahuna sinareng bojo anjeun wahadal hajru sareng ari ieu ngarehe nabihan istri kumage istri nusuz eta lagoya tataya tungtungna daya batasanan lahu pikeun ngareheng ngajauhan istri
lianau kana sanyana ngalakonan hajru atau ngarehengna caroge lahu liannahu karena sanyana ngalakonan hajru atau ngareheng ieu caroge li hajati silahiha pikeun ngamaslahatkeun atau janten pembelajaran kanggo bojona. Pamata lam tasluh maka di mana-mana teu sae teu insaf ieu bojo teh fal hajur maka ari ngareheng ngan bojo selama anjeunna can insaf tina nusutnya eta bakin tetep diulah ka dilepas. Wain balaga sinina sanaos sampai tahunan ieu ngareheng teh. Wa mata soluhat sareng di mana-mana tosai ieu bojo teh tos babalik pikir tina nusutnya na fala hajro maka teu kedah ngarehengan deui ieu caroge ka bojona. Wan ba'dil ulamai sareng eta tetep tina sapalihna pendapatna para ulama. Ghayatul hajri ari batasan ngarehengan bojo eta syahrun sabulan. Wadribuhuna sareng lamun tos sabulan masih kena terubah wadribuhuna kedah neunggel anjeun neunggeulna neunggel pembelajaran kanu janten bojona dorban kana hiji pukulan goero mubarrojin anu teu matak membahayakeun. Wahwa sareng ari dorban goero mubarrojin atau pukulan anu teu ngabahayakeun eta alladzi la yuksiru ieu pukulan teh teu mecahkeun teu ngaretakeun ujman kana tulangna kana tulang istrina. Walayusinu sareng teu matak nyacatkeun ngacacatkeun teu matak nyacatkeun ieu pukulan uduan kana anggota badan. Aya dorban tegasna mah neunggel goero sadidin anu teu banget atau teu tarik anu teu melukai. Wazalika jeung midamel kitu sote ilam yurjina lamun eta bojo teu kersa deui maslahat teu insaf. Bil hujroni ku cara dipisah. Fa inatonaku maka lamun ieu bojo teh tos taat ka aranjeun ka carogena fima tina perkara yurodun pikayang ku carogena supaya taat inhuna ti bojona fala tabku maka anjeun ulah neang-neang ayala tatlubu tegas nama ulah neangan alasan alaihina ka bojona sabilan hiji cara hiji jalan aya torikon tegas nama hiji cara ila derbina pikeun neunggel caroge kanu janten bojona dulman karena arah-arah dolim. Wajalu makana minhunna